Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Paparmat. Ayeuna urang belajar ragam basa hormat ngenaan tata krama basa Sunda atawa undak usuk basa. Tata krama basa Sunda, undak usuk basa Sunda dipake ku diri sorangan jeung batur boh sapantar boh satuhurun anu gunana silih hormat. Numutkeun harti kecapna tata krama teh nyaeta aturan sopan santun ngagunakeun basa. Lamun urang nyarita henteu make tata krama basa hartina teu sopan. Naon ari nu dimaksud tata krama basa Sunda teh? Nyaeta ragam basa Sunda anu dipakena diluyukeun jeung kaayaan anu nyarita, anu diajak nyarita jeung anu dicaritakeunana pikeun silih hormat jeung silih ajenan. Aya sabaraha ragam bahasa hormat teh? Aya 3 ragam bahasa hormat. Kahiji basa loma, nyaeta ragam basa anu dipake ka sasama atawa ka babaturan anu geus loma dina suasana anu geus loma. Anu kadua basa hormat keur sorangan atawa disebut basa sedeng, nyaeta basa hormat anu dipake keur sorangan boh keur nyarita ka sasama boh nyarita keur ka saluhureun jeung nyarita ka sahandapeun. Anu katilu basa hormat keur kabatur, nyaeta anu dipake dilarapkeun kabatur boh ka sasama boh ka sahandapeun atawa ka saluhureun. Pek ku hideuk titenan ragam basa ieu dihandap. Titenan contoh kalimat make ragam basa hormat dihandap ieu. Contoh kecap jahat, kecap neda, kecap tuang. Hiji, dang urang dahar heula yuk di imah urang. Kedua, din abdi bade neda heula nya ke antosan sakedap. Tilu, Mang Udin nuju tuang di saung. Pancen sahiji ngalemeskeun kecap, anu kadua ngalemeskeun kalimah. Pancen robah kecap-kecap dihandap ieu jadi ragam bahasa hormat. Kahiji dahar, kadua indit, katilu ngadengekeun, kaopat balik, kalima mawa, kagenep sare, katujuh baju, kadalapan imah, kasalapan boga, kasapuluh diitah. Nu kadua ngalemeskeun kalimat. Robah kalimat dihandap ieu jadi ragam bahasa hormat. Kahiji kuring indit ka sakola, kadua weni kakara balik di sakola, katilu dudung teu di sakola lantaran gering, kaopat paguru can datang ka sakola, kalima peuting tadi kuring teu bisa sare, kagenep yadi ayeuna geus bisa nulis karangan. Sekian, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.